tarawehna orang 20 tilu mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung katilu peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi di pardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sida Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke penasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aya duduiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sida Abu Bakar datang ka dinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 we urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna. Cenah Kangjeng Nabi mah 11. Kangjeng Nabi 11 teh witir. Kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan, salat teh 11 rakaat. Eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir. Ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sedengkeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua bila zaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta titah nuturkeun nu dua titah nuturkeun nu opat kok buah sa Muhammadiyah teu pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya